Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian semua, dan bertemu lagi di channel saya Rian Tuben. Makasih banyak nih udah stay terus di channel saya. Mungkin ini channel kurang produktif karena saya banyak kesibukan yang lain. Dan di konten kali ini saya mau beredukasi tentang adanya penangkaran rusa di Lembang, Bandung Barat. Check it bro. Irigasi. Ya, aya hampir 2 bulan lah gitu, di awal tahun lah. Alhamdulillah, kemarin kan tadi saya jalan ngumpul, ayo nama jadi tugas sih. Mana? Ah, sama isinya nih. Karena mau dialungkan kalau digali. Coba. Ai bikang na kumaha? Ngabedakeunna Ya, itu saya taruhkan. dina tanduk. Oh, amun pondok gitu. Henteu lamun ieu bikang. Oh jauh, tertumbuh. Kan sarangna embe gitu. Kan embe mah kan tandukan bikang. Dibalik. Ari itana kumaha ngableenan oke sama. Ngableenan. Oh, ya. Berproduksi na, ngaproduksi na gitu. Naik ka luhur. Gitu nya. Kan lamun dinu Pertanyaanna konyol ya. lamun dinu lahirana nyalira we ini. Nyirok mah. Nyalira we. Saya dibantu Ngalahirkeun. melahirkeun Oh, mandiri. mandiri. Misalnya lamun kayak anak-anak cabak ku jalmi mau dek nyusuan. Oh, Enggak uji. Oh, gitu bisa. Penangkaran rusa Lembang. Ya, with senior. Oh, jadi kumaha dunia lainnya jadi kayak malam. Ya, kalau memang udah ada petunjuk arahan yang Ah, bagus. Nah. Emang teh Jadi, sembarangan nyawanya bikin konten gitu mah. Cek lokasi heula. Dia kan kalau itu tak jabon dua. Minggu kames muka kalau 12 di luhur. untungnya tuh bisa tewakan itu. Betul, dan kieu mah kan berkelompok. Pas berkelompok teh kan di luar aya panto, bukakeun ya pantona. Cek sorotan atau senter area di luar. Lebet teh ya. Gitu. Lamun misalkan ayeuna di luar ieu saekor 2 ekor di luar pancing keluar tong. Nyampuarkeun masuk deui. Gitu namanya. Tapi jika bapana nu itu nya anu badag. Nya itu tuh nu panjang sabelah tanu. Raos kenapa? Jeung domba umurnya. Ya langkung raos ieu. Jeung sapi oge dah. Ngan cuma ari ningali ngurus kieu mah teu tega. Kemudian nu sakarat teh kitu kajen keneh tepkeun we duit teu ayana.